Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhumanco dina HP-na sewang-sewangan. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng sumrah kana kadar bagian katujuh. Ieu yasana Bapak Wahyu Adam. Mangga sateuacan dipedari ya dongengna ka pamirsa nu neme sumping ka ieu channel, teu kenging hilap klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep di share atau napi dibagikeun linkna ka pamirsa anu sanesna. Teras dina tiap-tiap deskripsi dongengna aya tombol toko Mang Cecep Goro Bacep. Mangga paintenya eta tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk atau nepi barang-barang anu sapagodos sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Kenaon acih tetonggengan tuti ngagebah bari kaplok neungeul bujur bujangna atuh puguh weh bi acih reuaseun. Kedewel cenah bari ngorejat malik ari ret binunganana molotot tapi katara bibir tuti runya-renyu nahan piseureun. Gening enden. Bi acih seuri koneng. Ongkoh keur dititahna ngeureecai tapi naha tetonggengan didinya tuti melotot nembongkeun ka ambak padahal hatena mah hayang seuri. Sanes tetonggengan den bibi mah nuju taeun. Taeun naon? Sumohon nuju dedepongan. Bi acih balaham belehem tuti ngalies micen beungeut sian kataraeun seuri meureun ku bujangna. Kunaon den gumujeng? Bi acih nempon. Saha nu seuri? Kuring mah barora hayang seuri keur karareheul kieu tuti gewat malik deui bari morongos. Itu enden cihaneut teh parantos sayagi. Bi acih nunjuk ku indung leungeun ka tukang bari rengkuh. Keheula sakedeung deui ari maneh keur nongan naon? Eta sun ningalan Asep wireh teu kadangu deui nangis. Tuluy sare meureun sumuhun ditinggal teh nuju ngaguhara dina ubin geura ku enden buka kudu trak tuti muka panto barang brai teh nya wae Asep nugraha keur nyuuh bari ngaguhara sare mani kerek. Tuti mah ngan ukur mesem sedang bi acih katarangah las watireun atuh gawat budak teh di pangku. Kulemkeun we dina ranjang nya enden. Nya tuluy simbutan kuring rek mandi heula. Tuti ngarawel anduk leos ka kamar mandi. Asep nugraha disarekeun dina ranjang gek bi acih diuk gigireun budak. Nu keur sare teh dipencrong sawatara jongjongan. Beungeutna anu kasep bersih katara semunu keur imut. Pipina masih keneh baseuh ku cipanon. Atuh tuluy disusutan ku bi acih. Nempok banget budak anu teu beda jeung keuretan banget komariah hate bi acih ngarak kacak asa kagagas teu karasa cipanonna ngalembereh mapai pipi. Dedeuh teuing Asep dugi ka kulemna oge. Hoyong ngiring ka tuang ibu teh. Bager. Cacaku pami tuang ibu nu sajati masih keneh aya di kieuna mah. Tangtos nu kasep moal nandangan tunggara sapertos ayeuna. Asep bibi mah parantos teug teraos margi sipating ibu kawalon mah sok aya wae kasebatna komo enden tuti mah goreng pisan pangadatanana. Bibi teu weleh risi sareng sieun Inggis Asep diteung-teuinganan ku ibu kawalon. Kitu ceuk Bi Acih ngomong sorangan bari ngingsrok.
Sabot keur kitu gerung mobil mod asup kaburuan cut turun tina mobil cat ka imah. Tadi mah rek ka dapur ngan kasampak di Acih keur eueuh atuh tuluy langsung ka jero. Acih, nakamana ari si Acih? Mod gegerowan barang rek ka kamar dunungan katempo bi Acih keur diuk di sisi ranjang. Kenaon ari maneh cicing di jero kamar Aden? Mod nyamperkeun ti tukangan. Di Acih teu nembalan ngan ukur ngalieu katempo panuhna rambisak. Ari si butikek pagawean teh ngan ceurik we jeung ceurik. Atuh da kumaha mod? Kasedihan teh mani nyararampak wae geuning, tembal bi Acih bari ngingsrek. Kasedih we nya nu di pikiran teh. Dasar jelema teh tumari mah kana kadar. Lain kitu mod, kami mah ngarasa sedih teh. Dumeh tadi Neng Hartati ka dieu. Bedog Neng Hartati ka dieu? Mod curing hak. Nya, kami mah kakara harita panggih jeung jenisna teh. Geuning mani gelisna keran leuwih-leuwih ti Enden Tuti. Tur jelemana lungguh bangun bager. Ka dieu teh ka dieu ka mana? Mod can ngarti. Nya ka dieu ka imah urang ngan lain ngahajang-anjang. Kieu geura dongeng nama. Derak-dak bi Acih nyaritakeun sakur nu kajadian tadi. Mod ngadengikeun bari kurang kerung bangun nu kaget. Harita kumaneh teu dicalikeun heula? Mod nanya sanggeus cacap dongeng bi Acih. Atuh puguh we cekeng mangga calik heula Enden. Ngan anjeunna teu karasaeun anggur tuluy angkat deui da saurna rek ka pangawasan. Karunya ka Asep we euy. Meureun kahayangna masa sono anjeung nu jadi indung. Mod ngaruk rek nempok ka Asep Nugraha nu keur tibra. Nya eta kitu nu mata kami sedih oge. Karunya ka Asep teu sirikna lolongseran hayang milu ka Neng Hartati. Tapi ketang ku kituna kami mah ngucap syukur alhamdulillah. Rehna Asep geus dijahit tina balai nu meh-mehan nyilakakeun dirina. Jep duanana jarempe sakedeung bari sarua melencrong kanu keur sare. Hatena sarua pada ngarah kacak. Kagagas ingat kana nasib budak. Cih, mod garenghap narik napas panjang di Acih melong kana beungeut mod. Panasaran hayang ngadenge nu rek diomongkeun ku mod. Kusabab nempo galagat Enden Tuti ka Asep mimiti kasar. Kuring rek nitipkeun ka maneh. Sabisa-bisa kudu ngajaga bisi budak teh diteng-tenganan ku indung terena euy. Lantaran maneh masa popoe aya di imah. Lamun aya kitu kieu anu kira-kira ku maneh teu kabadanan, buru-buru nelepon ka kuring atawa ka Den Rusman. Wae, tapi ari kahayang mah moga-moga wae ulah nepi ka aya kitu kieu. Lantaran hawatos ka Asep mangka murang kalih keneh. Nya eta oge ari kahayang mah. Ngan ieu mah ngajaga bisi. Maneh kudu inget cih, lamun jelema geus kaberung ku nafsu, boh nafsu amarah, boh nafsu kana harta banda, atawa nafsu naon wae, sok loba anu lat poho kana temah wadi, anu antukna tuluy poekeun. Mod ngelingan ka bi Acih. Cacap caritaan mod torojol Tuti geus mandina barang nyampak aya mod di kamarna atuh puguh we ambak. Karena rawan ngajedog di kamar dunungan. Cenah ngahauk bari melotot. Iya sun nuju ngalayad Asep. Timbal mod ngarempod rewas. Rek naon dilayad da budak mah teu geuring teu sing. Semun manawi teu damang. Menggeus montong rea omong buru-buru keluar. Tuti nulak cangkeng bari nunjuk nitah keluar ka mod. Mod pupurungkutan keluar ti kamar. Mentas badami naon jeung Mang Mod. Tuti curiga ka bi Acih. Henteu badan tenan naon Den. Mung eta naroskeun ku naon Asep kulem wayah kiwari. Ari sanggem abdi teh rada teu damang. Teu bebeja soal si Hartati. Henteu sun, bi Acih ngabohong. Awas ulah dibajakeun ka Mang Mod. Bisi tuluy dibajakeun ka Kang Rusman. Mangka Mang Mod mah sailon jeung Kang Rusman teh.
moal den biaci sigan jong ka ditu keluar kuring rek dangdan heula tuti bari kulutrak muka lomari pakaian biaci ngaleos ka dapur nyamperkeun ka mod nu harita kasampak geus anda kaksila cing buru-buru pangalaskeun ya beuteung geus ketuk 3 mod benta dahar bari heureuy mod mangkade entong bebeja kuring ngomongkeun soal Neng Hartati bisi enden bendu da anjeunna ngomat-ngomatan sangkan kuring ulah betus kasasaha omong biacih bari mangalaskeun muad sapiring metung moal atuh cih piraku deui da kuring oge ngarti pangda enden nyaram kitu teh sioneun kaboker usiahna ku Den Rusman sabab santeuna da kasebutna oge ngabohong Den Rusman sumping ka Mama Jaya engke Asep Nugraha dibikeun deui ka Hartati tapi sing benang dipercaya ku kami mod hareupeun kami janji hade moal boa tukangon kami mah bilu ka enden biacih cang saya ari acih sakitu sagulung sagalang sapopoe masih kana cang saya moal cih piraku deui atuh kuring plan kapan dahar oge dibere ku acih hidup mod pinter ngolona teh da puguh diasongan sangu sapiring urang kocapkeun pamirsa ayeuna nya eta Rusman dina waktuna budalan kantor mod ngadius deui kana mobil rek mapageun Rusman di hareupeun kantor PT Timur Raya nu disampur geus nyampak ngajanteng tayohna mod rada telat datangna kamana heula mang mapageun teh telat teuing Rusman negora ka bujangna nu mawi taon den depi warang heula ku enden tembal mod bari cungarecengir rumah salah Barai mod mangmukakeun pantau mobil cat Rusman unggah dope eta naon dina dues Agung mod nempo kana dues nu dikelek ku dununganana cocoan keur si Asep duh tos meser cocoan deui wae ari manawi emang teh sepatu Aden cocoan naon deui Den kapan Asep ngaranghik wae hayang anjingan kebeneran tadi babaturan karek balik di Jepang mere oleh-oleh cocoan budak dan Husen teh Den nya Rusman ungguk bari seuri rupina wae ngadagu Aden sok nyarioskeun Asep ngaranghik hoyong gogog mod ngahirupan mesin mobil gelaser ninggalkeun buruan kantor mobil teh teu ditarikeun kawantu di jalan keur mejehna heurin kunu baralik digawe aya nu kana truk jeung rereana mah kana sapeda tangtu pagawe leutikna nu kanu karitu mah sedang ari bapak-bapak kapalana mah tara tinggalkeun kana mobil sedan anu nomor plat polisina pulas beureum teh ciri untuk dinas wungkul tapi dina kanyataanna mah teu arang nu dipake keur pelesiran pribadi sanes Den geuning angkat ka luar negeri teh mung 3 dinten mod masih ngobrolkeun nu tadi hari kitu naon anehna Rusman melong supirna bari mesem sumuhun eta we sakitu tebihna manimung dilampahan ku 3 dinten padahal ari mang wangsul ka lembur oge upami ti dieu mios enjing-enjing dugi ka Cikijing teh bada asar narajang Den Husen mah angkat ka luar negeri tangtosna oge langkung tebih ti Cikijing mod masih keneh butak-utakna ari mang mod sok bodoh maneh ayeuna mah zaman modern zaman Apollo entong baro ka luar negeri kapan kaluar dunya ge teu lila sumuhun Den mang masok heran nah ari bangsa deungeun tos tiasa angkat ka bulan kalayan mung nyeepkeun waktos di dintenan sedang bangsa urang ka Cikijing oge meuni sadinten jeput jadi ti kitu teh awak asa pasiksak kabuntang banting dina bos da puguh jalana renjul memang bener kitu kenyataanana bangsa urang teh katinggalun pisan ku bangsa deungeun dina hal kamajuan teknikna komo dina hal infrastrukturna mah
Naon infrastruktur teh Den? Mod dengartion. Nya infrastruktur teh hal-hal anu aya patalina jeung pembangunan jalan-jalan nu rarenjol katut kendaraan-kendaraan anak anu teregejeg. Tapi mudah-mudahan we ku ayana pelita negara urang teh ulah tetep wae kieu, ulah nepi ka rakyat seperti Mang Emod. Ngerasa heran kunaon sababna ari indit ka Jepang cukup ku 3 poe bulak-balik teh, sedang ari ka Cikijing meuni sapoe jeput. Kitu oge bari jeung asa awak pasiksa, kitu ceuk Rusman nyaritana bari seuri di barungku heureuy. Sumuhun Den, mugi-mugi saparantos jalan pelita mah, jalan ka lembur Emang teh teu renjul sapertos ayeuna. Mod sarua boga harepan dina hatena. Lain Mang Mod, kumari si Asep anteng ulina. Biasa we Den, tembal Mod. Tadi nama rek ngabejakeun dongeng ti Acih ngan ras ingat dicaram ulah betus atuh teu tulus pokna. Teu ceurik wae. Henteu waktos tadi di kantun mah Mod ngambohong. Kuring mah muji ka tuti teh bisa ngabahagiakeun kana hate anu jadi salaki dina sagala rupa bijaksana. Eta we contona waktu nyokot si Asep di buah batu. Teu sakara-kara budak teh babari pisan di bawana kalayan lungsur langsar matak ngeunah ka ditu ka dieu. Padahal samemehna mah kuring teh ngarasa hariwang. Sieun kitu teh, sieun kieu teh pang-pang nama teu tega sieun hartati bibilasan. Tapi ari rek praku tuti dilaksanakeun geuning babarina keran. Abong tuti mah pinter nyarita, ahli ngaraeh basa. Jadi munasabah lamun bisa ngangeunahkeun kana manah Mama Jaya katut hartati teh, ceuk Rusman teu euleum-euleum muji ka pamajikanana. Mod mah ngan ukur mesem bari hatena ngarasa watir kadunungan anu gampang dibobodo ku pamajikan. Karunya teuing Aden teu ningaun kana jujutan nu sabenerna. Lamun aing teu sieun ku Den tu teh mah meuni garageteun hayang ngabejakeun nu sanyana. Yo Aden, seleresna mah tuang rai teh ngabohong ka salira. Tuang rai teh jalemi telenges. Teu boga rasa pri kamanusaan, bilih teu uninga sasatna mah Asep Nugraha teh diiwat ti ibu kukutna. Lajang dibawa kabur ka dieu, kitu ceuk Mod ngageremet dina jero hatena tapi ari pok mah henteu da puguh sieunun ku tuti. Mang Mod, satadina mah kuring teh rek nepangan ka Mama Jaya. Ngan ku tuti dihulag da cenah bisi nyuat-nyuat ka hartati. Kumaha tah ceuk pikiran Mang Emod? Nah kuring teh kudu nepangan ka Mama Jaya atawa entong? Dupi maksad Aden nu mami hoyong nepangan teh bade aya pikeun saeunaon kitu. Atuh sakuduna we urang teh narimakeun kana kasadrahan anjeunna anu tos masrahkeun Asep kalayan ikhlas ka urang pang-pang nama ka hartati. Bukanya Mang mah teu tiasa nyanggem nanaon margi dina leresan eta mah teu langkung emutan Aden. Lain kitu, kapan waktu ka buah batu teh diantar ku Mang Emod. Jadi sahanteuna Mang milu nyaksian. Tah ayeuna kuring rek nanya, nanya Mama Jaya jeung hartati teh ridohon mikeun Asep Nugraha ka tuti. Rusman nanya ka supirna jadi sanyana mah disagigireun muji ka pamajikan, ari hatena mah masih keneh aya kacangcayaan saeutik. Anu kabandungan ku Mang mah tangtos kana ridohonana teh ari margi aranjeunna mah kapanjalmi sakitu sarolehna. Jadi waktu hartati ngadenge yen Asep Nugraha lain anakna henteu tuluy kumaha onam. Henteu mung Mod asa-asa rek ngabohongna teh. Ngan kunaon? Kapaehan? Henteu mung ngan kunaon? Nyarita teh teu puguh maneh mah. Rusman keheuleun. Sumuhun mung nangis we sahanteun ada panginten asa dibentar ku gelap. Nanging katang teu kataterasan margi neng hartati mah jelema sabar, ceuk Mod kapaksa ngilungan domeh sieun goreng balukarna. Syukur atuh ari teu katutuluyan mah. Ari ka sieun kuring sok sieun barang ngadenge Asep Nugraha lain anakna.
Las kapaehan atawa teu kitu berebat ka jalan ngagelengkeun maneh atawa kumaha we anu matak pikahariwangeun. Moal ugi ka kitu panginten Den, manasina jalmi kirang iman moal ngaregregen hate dununganana. Lantaran dibarengan ku ngobrol teu karasa mobil teh geus anjog deui ka imah, bus mengkola kaburuan. Tina mobil Rusman darat-deret kaburuan domeh biasana Asep Nugraha sok keur nyampak ulin, tapi harita mah eueuh. Atuh jut turun tina mobil gura-giru ka imah, tayohna teh sabar hayang geramikeun cocoan ka anakna. Tut, kamana ari Asep? Rusman nanya ka pamajikanana anu harita mapagkeun ka tepas. Aya nuju bobo, walon tuti bari gap mang mawakeun tas tidinya red kana dus nu dikelek ku Rusman, panyangkana sapatu keur manehna. Beupi eta naon dina dus Kang? Cocoan keur si Asep, ceuk Rusman bari muka dus. Breh ku tuti katempo anjingan anu kacida alusna saliwatan geus kaijir, tangtu hargana mahal, atuh nyel tuti keheul. Kangge naon ngagaleus cocoan teh, nu arawis wae. Padahal ari kangge budak mah dapuan aya we atuh, nu awis mah lebar margi uninga ku anjeun sakedap oge engga reksak keun wae ngarah ulina anteng, jawab Rusman. Sami wae sanaos nu awis sareng nu mirah oge, da budak mah moal naroskeun hargana tuti rada nyerang. Geuning tuti mah kawas nu ulah engkang hayang nyenangkeun ka anak teh. Rusman malik teu ngeunah dumeh asa digonggorokan. Ih, sanes teu kengeng. Abdi mah ngawartosan ari kamurang kalih ulah sagala teuing diwowoy. Margi kasebatna nyaah dulang. Nu peryogi mah ngatik sareng ngadidik supados jagana tiasa berguna kangge masyarakat. Lah tuti sok loba komentar soal ngatik jeung ngadidik mah kabeh indung bapa oge mal waleh sarua, sabab saha pijalmaeunana anu teu nyaah ka anak oge kabeh jelema ari keur budak mah eueuh nu teu resepeun kana cocoan. Rusman nembal wae ka pamajikanana, padahal biasana mah lamun digeleneng kitu kieu teh sok cicing. Ngan ari harita mah tayohna keheul dumeh sabandrek ke barang bere ka anakna, kututi sok digonggorokan wae. Kari-kari kitu harita teh karek jol balik di kantor, saha nu teu ngeunah balik capek tuluy digelendang. Abdi mah sanes nyaram masihan cocoan ka Asep, namung ari kahoyong teh ulah nu arawis teuing. Bari oge saha meuli cocoan mahal. Rusman nembal deui bari nyamperkeun ka kamar Asep Nugraha. Ari eta nu dicepeng, nah sanes barang awis kitu, tuti morongos ka salakina. Ieu mah lain menang meuli pamere teh Husen oleh-oleh ti Jepang, ceuk Rusman keheulon. Atuh ari dijawab kitu mah tuti jempet teu ngomong deui ngan ari hatena mah tetep ngageremat. Bus Rusman ka kamar nyampak Asep Nugraha keur ngaguhar dina luhur ranjang, sarena bari nangkarak. Atuh panonna katara carindul urut cerik gogoakan basa tadi isuk-isuk. Kunaon budak teh siga tas cerik? Rusman gek diuk dina sisi ranjang gap leungeun budak dirampa, barang diilikan dampal leungeunna bareureum semu geunok. Malah lebah cingirna mah kulit cak-cakan tayohna tepak ngagedoran panto satekerna, dumeh tadi nafsu nyedak tenaga midak, hayang milu ka harta ti teu digugu. Har, ieu leungeunna budak teh kunaon manegareuna kieu? Rusman katara pesemona semu nu reuas. Cobi ningal, eueuh muhun we. Na kunaonnya? Tuti bari ngarampal leungeun budak. Sugan ari tadi ulina di mana? Luka teuing, da tadi mah dibawa ulin ku Bi Acih. Tuti neumuleuhkeun ka bujangna, padahal manehna oge teu nyaho pangna leungeun Asep Nugraha gareuneuh kitu teh. Balas tadi neunggeulan panto. Bi Acih, Bi Acih, Bi Acih. Rusman ngageruan ka bujangna. Kah, Bi Acih buru-buru nyamperkeun ka kamar tuluy popoyong kodan ka hareupeun dunungan. Ade aya pikeun saeunaon naon Aden? Lain Bi, hari tadi budak teh dibawa ulin di mana? Rusman nanya ka lanjangna leuleuy. Di buruan payun sun, ari kitu kunaon? Henteu barang coona naon? Geuning ieu dampal leungeunna bareureum jeung gareuneuh kieu.
Bi Acih semono rawasret kena dampal dengan budak katempo kumanehna barerem semu bareuh ras ingat budak teh tas cerik gogoakan beri nenggelan panto tadi nama rek sapok-pokkeun ngabejakeun ka Rusman tapi barang ret katuti katempo panona molototan atuh teu tulus da sieun dicarekan dukanya nakunaon atuh da tadi mah henteu Bi Acih arap-ap eureup-eup lain duka-duka biasa Acih mah ari di PHP-an budak teh sok malaweung jadi weh budak nyoo nu pibahlaeun oge teu kapalire tuti api-api ngambek ka Bi Acih moal bawa nyabak nu panas Bi Rusman mah ngomongna tetep leuleuy rupina mah kitu Aden Bi Acih teu bisa majar kumaha iwal ting ngarumasakeun salah bari hatena mah keheuleuh nakeran ka tuti nya geus we ari nu geus mah ngan engke Mang Kade kudu hati-hati da puguh ngaranna oge budak kurang-kurangna bisa ngasuh mah matak pibahlaeun wungkul Rusman ngahampura bari ngingetan ka Bi Acih dasar we si Acih dina sagala rupa teh kudu dipapatahan wae tara hidang sorangan kalah ka awak segede pentil buta ari uteuk-uteuk tongo tuti nyarekan bari tipopolotot dicarekan kitu teh Bi Acih cicing teu nembal ngan hatena mah meuni hayang sapok-pokkeun nembal kieu leuh lamun aing teu sieun nempo anjeun papaseaan jeung Aden moal asa-asa rek dibejakeun terus terang pangna Asep Nugraha pananganana gareuneuk teh balas nunggulan panto lantaran tadi hartati ka dieu sedang ku anjeun budak teh anggur dikerem abong ka anak tere mimiti kanyahoan sulit atina kitu cek Bi Acih ambekeun ka tuti ngan teu kedal ukur gagalendang dina jero hatena menggeus mentong tuluy ngajentul di dieu kaditu kaluar tuti nitah kaluar ka bujangna Bi Acih nurut tuluy ngaleos deui ka kamar eta mah batur ari geus hahaok jeung popolotot teh matak urug angen lah ulah waka boga umangkeuh ieu aing moal lila deui oge Den Rusman uningaon kana bayah anjeun anu belang Bi Acih kukulutus cing atuh tut ari kalanjang teh ulah heuras geunggerong teuing da digoreng-goreng oge Bi Acih teh kolot Rusman ngahuit ka tuti hatena teu panujuan pamajikan kasar ka Bi Acih da puguh sahanteuna ari manehana mah asa kakolotna sorangan kawantu geus teu asa jeung jiga wah najan laras oge kolot ari carekeun wae mah wajib digeunggeureurkeun tuti nembal memang wajib digeunggeureurkeun mah ari sabab kabeh jelema moal weleh nyieun kasalahan ngan carana ulah heuras kitu goreng kadengena puguh kedah ku heuras margi ari kababu belagu kitu mah moal ngagugu ku cariosan lemes tuti teu weleh aya pijawabeun nyaeta salah ari kahayang kang mah ulah kitu lamun rek ngageunggeureurkeun cukup ku nyarek atawa papatahan lain ku porongos sabab nu jadi dunungan mah teu perlu dipikasieun ku pagawe tapi kudu pihak kaajriheun Rusman keheuleun dumeh tuti nembal wae sumuhun yaktos upami kajalmi ngartos mah naraja ngari Bi Acih mah jelema biko eueuh kanyaho upami dilemesan teh tibatan ngagugu kalah ka asa diogo geuning tuti mah teu weleh nembal wae di papatahan ku salaki teh moal bawa ka budak oge rek ngaridik ku jalan heuras Rusman mencrong seukeut ka tuti dina hatena jorojoy rasa hariwang sieun Asep Nugraha di heurasan moal ari kamurang kalih mah da benten deui tuti leuleuy bari imut gek diuk hareupeun Rusman kade tut engkang mah teu panuju lamun tuti nyieun peta kasar ka budak sabab naon hartina dicokoti hartati ari ku tuti moal dipikanyaah mah Kang Rusman mah sapertos kasaha wae nyarios teh piraku deui abdi teu nyaah ka Asep kapan Asep teh putra Kang Rusman sami wae sareng anak abdi pituin tuti buru-buru ngolo ka salakina da sieun teu dipercaya nya engkang mercayakeun ka tuti dina soal ngatik si Asep
lantaran tuti masalah wasna aya wae di imah, sedang hari engkang mah katalian ku pagawean di kantor. Ku sebab kitu hade gorengna ahlak budak, gede tanggung jawab tuti sebagai ibu rumah tangga. Entong dipandang Asep teh anak tere, sebab ka komariah tuti teu ngamaru. Tapi pangna diterekeun sote dumeh komariah geus ninggalkeun engkang ka alam baka. Jadi lamun kira-kira tuti teu sanggup ngatika si Asep, leuwih haderek dipasrahkeun deui ka Hartati. Kitu ceuk Rusman ngingetan ka pamajikan anak kalayan panjang lebar. Atuh puguh we ngadenge ancaman kitu teh. Tuti rada reuwas sabab lamun Asep nu guraha dipasrahkeun deui ka Hartati, geus tangtu cita-citana bakal musnah. Waktosna kabujeng seueur pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.